bikin tumis tahu beje sayur sop ala-ala yang dahar poe ayeuna. Barem jeung bawang bodasna urang tumiskeun tuluy si tahuna urang remek-remek. Meunang ngaremek-remek mah tuluy gebruskeun we kana bawang anu geus ditumis tadi, entong poho oge diaduk-aduk. Geus kitu mah bere we si garam jeung si eroynya saeutik. Soalna tahu di dieu mah osok geus asin jadi entong loba-loba. Uyahna soalna bisi pangset tu geuning teu karasa si tahuna oge geus asak tuluy we urang nyieun sayur sop jang kuring. Dari barudak mah teu raresepeun sayur, komo ari abahna mah tara pisan ngadahar sayur sop mah. Aya teh si engkol nu kamari pamere encan bea campurkeun we jeung kentang tadi teh boga kentang saeutik. Sok we urang siksikan heula cenah rada laleutik ta ieu teh aya daun saledri saeutik da nyayur sopna oge ala kadarna saaya-aya. Jadi nu aya we dina kulkas. Daerek meuli ka warung baturna wortel jeung nu sajabana jauh ti dieu mah. Geus we hoream guam nu aya we diasakan. Tas si caina oge geus ngagolak urang gebruskeun we si engkol kentang jeung si saledri na teh. Biasa entong tinggalin perbumbuanana nyaeta si eroy jeung si uyah. Geus kitu mah urang aduk-aduk we urang tungguan tepi ka asak. Tu geuninganan teu lila geus asak geus ngagolak urang angkat we lah nya. Ieu ge wadahna meuni badag ari sayurna ngan saehel. Puguh oge danu ngamamna oge ukur abis sorangan. Jadina sakieu oge wareg 2 kalieun emam. Tu geuning geus ararasak.